Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kasadayana. Wilujeng tepan deui di acara ngarumpi. Ngumpul bari ngopi kitu ge lamun aya kopina kitu cenanya para sahabat. Marom. Jadi Kopi aya. Oh aya cenah. Aya Tapi cairna eueuh. Engke orang ieu. Arek nyepat ka hanap cige. Orang yang bertanya. Heeh. Tah jadi para sahabat di acara ngarumpi ieu Atuh dieu eta colokeuna ka dieu. Hah? Kata kuatin mah. di situ kuatin soalnya kernyaseur itu tuh. Nyesut yang kenyangu ini. Jadi untuk para sahabat sadayana di mana bae ana sahabat AIG ngarumpi ieu sanes berartian ngarumpi anu biasa ibu-ibunya. Jadi ngarumpi teh singkatan ngarumpul bari Ngopi. Bro. Ngobrol. nah, bener ngopi. Berat kalau pakalnya. Bener. Eta gulana bawa? Hah? Atau engke di gulana di dieu? Kayak bulan ini dia. Ya siap. Ah. Nah, jadi para sahabat di mana wae ayeuna mudah-mudahan sararehat sadayana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eta beneran karakter teh. Yang sumping ibu ustazah. Asik. Tadi itu posisi lagi makan. Oh, Mana bawa tuh lauknya? Astagfirullah. Bawa. Ari ka ustazah mah kudu berani minta. Nah, Kan ustazah mah baik hati. amin. Lebih pintar ya mau Eta teh naon sih teh? Eta naon? Nasi goreng. Oh nasi goreng. Nasi goreng, eta mah langsung disuapkeun ku urang teh. Kayaknya mah. Wow. Aku mah mau bari ngonten tapi bisa dibagi dua kan? Ini nasi gorengnya. Nah, para sahabat dimanapun berada ini kedatangan seorang tim yang telat ya, tapi tidak apa-apa dikarenakan hujan jeung macet. Macet. Macet teh sih? Macet. Diduakeun ya. Diduakin. Mau enggak ieu mah cukup. Run, Yang mana diduakin. diduain meureun. Dua hati. Teteh enggak usah. Suapin. Enggak usah. Ada beda ketan ya. Para sahabat ini saya mau makan alias Sampai sekali ewang we, dede gae. Suapin. Baik, tong. Nah, dihuapan mereka seberapa detik. Sok we, dede lah. diawali bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasih Nges nyanyikan baru di bismillah. Allah membalik lana. Naon cenah bi teh? Bala kasuntur. Lain. Sakalian. Bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahyaka Gitu ya. Neng, si Neng aya euy. Terus heula makan. kenyang Cicing jadinya mau pulang kan? Duh, ini teh apa? Datang kurang lagi. Wih, mantap. Mang Didin. Rud, arek mah. Loba yuk. Ieu Mang Didin ya, dahar wae ya. Siapa memang gini cuy? Teh Dewi balik awal Teh arek mah. tawab ewang Pan tadi Arek mah aya meme urang maranehna heula. Maksudna cenah si teteh mah yang dihuapan. nyokot sendok tuh jewang Ipan arti teu mana euy ieu teh ala teh Yanti ieu Ya. karena apa tuh? enak banget gratis. Dek, karena coba bubukeun. gratis Iya, itu. Coba dibubukeun. tapi banyak kurangnya Kurang Kurang banyak. loba. Si eta nya huwa. kurang loba kuduna Teh? mangkok betul Sama tepung. Teh Yanti, kalau biasanya Teh Yanti kalau tidak sebagai kakak sebagai ibu, Iya. kalau di sini acara ngarumpi sebagai ya, ustazah ngerumpul bari, Ngopi. aya Kopi tapi, mana? hah? Aya segelas tapi penting mah aya ciri weh. pas bisa hujan-hujan bikin nasi goreng coba Mana nasi nasi kemarin, say? coba nasi goreng teh Aya nasi teh ibu ieu teh saya dijikeun acan teh. Ngabisin. Nah, ada lagi udah. nasi goreng teh pakai kunyit enak sahabat Mana tuh Ala-ala tak mau teh dikeuk bete geus diasongkeun. tuh ah Pakai caci. Geus mangabret wae aing. tuh Main tengah bagian terus mau abret. biar Hah? makin romantis Mang abret nin. Heeh. Eta teh pan urang mah eta teh sarua urang Jampang, sahabat. Tapi can wauh tapi Ari Mangton. Ari Amang Jampangna mana? Purabaya. Purabaya. Tah, jadi urang teh orang Purabaya seteh. bisa tuh Yang nyohok mah. Emang gitu bahasana? Nyantai atuh bener. Ari dia bahasa mana tuh?
Ya, Oh, bahasa bebas bahasa Jawa bebas. Barat. Wah, Punten lah. yang mah bisa mesen deui. Punten ya pilih aya nu kasebat nama atau napi kasebut nami dina channel YouTube Nusanesnya teu naon kan? Praikon uang. Anak tuh teh. Itu mah Jadi- penta idolanya. Jadi inget orang tuaku di Oh, kala jadi aku gerak. lapar. Ayo, segera. Ate, Suka punurkeun dibikinin heula nasi atuh. kayak begini nih. Kadi geura mana? Hehehe. Teu naon. Tong bisik-bisik tetangga sih teh. Ulah kepo. Eta mah biasanya. Laki. Nah, ada ngeureuh terus. Ngeunah euy. Ah, aing emang di Cuaca lagi kan ini hujan, jadi cepet lapar. Ari amang hayang wae atuh. Kabagian sahua apa aing ya kita euy. Mana cuena itu? Bawa beak cuena euy. Lagi cuek tema. Coba. Mana itu cuena eueuh? Kan dibubukeun ti tah amang. Heuh, nya pokok. Coba orang buat deui. Halo, tanya. Aya we cuena. Allah, ku si Aludi tuh dicokot Arek mah, Ma, tebalet. Teh Dewi, Kamu al, nyebogana. lu bukan kamu. Kan biasa tak, ya tuh biasa tadi kan di telepon teh lagi makan, lagi tawaran ini tadi teu malan wae. Teuing. Baca teh pengen nasi goreng enggak. Arek doapan mah ku aing. ma. Nasi goreng enggak gitu kata teh. Sahabat. Kayak Seolah-olah mukbang ieu mah. Alah sia naha aing jadi sasendok duaan ieu teh sendokna aduh. Hujan angin atuh teh datara biasa. kena salah suami istri mah Sok batal euy. Chef. Batal saterusna maksudna. bantah mah kudu deui. Lain eta naon teh? Si Neng. Lain Neng ting lagi ting main ting ting. itu, Tah. main game. Tah, Emang siga suara naon? siga tukang bakso euy. Aing somai. Orang meuli mah. Meuli yuk. Hah? Mana Beli. duitna? Ah, jadi saya luli ke Kan kade kudu katempo tanggungan ali pas pulang. Ya. Oke, cenah meuli bakso kan kudu katempo tanggungan cenah ku aing cenah. Mau bisa tuh. Ieu maksudna teh. SDA itu Penting teh anu minta duit 10.000. Bikin kopi. Iya, tapi bikin kopi. Pan ini listriknya terbatas. Penting jadi teh kan aya minta kan duit nyambung, yang beli walaupun yang beli main kuota. cuk. oh gitu Aduh dia panggokan kan euy. Teh Hanti, apa Teh Dewi. Iya. Penting teh aya minta duit ke aki teh. Yang beli kuota cek aki teh kuota teh naon? Ai majarkan teh cenah kuota teh internet. Ai internet teh naon? Cek teh nya. Ai internet teh anu sok disuguhkeun geuning kamari ieu cenah di teh maneh lain nu kitu lain cenah eta mah kornet kitu nya. Ai cekeng teh aya deui ai monyet mah tuh geuning jadi disebutkeun Tong seuri makan abah. Ai kornet mah disebut sebutkeun sok di sing gulantung di luhur atawa monyet. Amaneh mandangin aing mun sebegitunya. Suka ditu nempona tong ka aing. Urang teu nempo kamera ka dieu ka. Yang harusna ge ka Mang Didin. Astagfirullah Mang Didin. Ah, Teu rame. Oh, meuni gede ning. Maafna ge. Kopi datang tanpa gula. Jadi panas kan? Oh, mantap. Iya. nah siapa yang diuapan tuh? Kesana teh mau. Diuapan tuh. sinyal lah Pan Mang Asep mah lamun diuapan mana mah nyampeurkeun teh. Lamun anu ieu hare-hare. Urang. Itu. Oh, itu. Dekat tempo dari ya. Lamun ieu diuapan teh cicing bapuku sanggus hareupeun. Nah, cicing. Asa nempoeun. Oh, Apa nari urang mengadaguan sana penyampirkeun. Hayat tuh ibu-ibu keur Hayang ngaruh deui bro. teh. Yang deui. pakai ketempor dan nyolot pakai kadinya Kan aya nu keur ieu tuh, keur ritual ya. no hiji no itu nyolot mesti nyolot sama itu yang itu Ento. Oh, tambahan cahaya. oh pikir teh dulu Coba saeutik deui we geus Ah, Saeutik deui. ampun. Sok. Kita rebutan karet apa bangkong na Sok dibabetkeun. berarti dengan Babetkeun. hiji disisari mulai nyata maksudnya Iya, betul. Hiji ge gede euy. satu Oh, itu yang kukulilingan hiji ge segede ieu.
Siga ku pacu awe eta mah Urang geus. ka dieu kadang deh ku aing. Entok. Oh, di Dewi mangkok biru. Geus mah ke pacu. Kuapkeun we. Kadang naon teh? Nasi goreng, goreng nasi. Udang. Pas pisan ya. Habis makan nasi goreng ya. Run, Ya nyeruput kopi. Aduh. Run. Hei, Pangkalikeun gelas eta we. Minum? Gelas ritual Run. ah pangurang kernya ka ieu. Iya. Iya. Apa ada lupa? Kan kurang airnya. Emangnya hot teh Dewi gelasna? Gelas yang ini. Yang putih. Kalau Numa sama Nur aja. Eta mah ulah make gelas lain soalnya bisa jadi beracun gitu kan. Kita ada bisanya. Berbisa soalnya. Ular ya. Ular naon teh? Rai kok. Mang Sep, Hei, tapi kuduna nu penting kumaha tuh? kebaik. Yang kumaha aya nawe. Jadi YouTuber iman naturalnya. Hujan lagi. Mana itu cai teh euy? Ini Oh. dekat kaki. Nah. Tah sahabat, ieu teh cai anu kamari ritual keur Keun ieu janjian keur drama eta teh. Drama menegangkan. Cai tawasu. Aing teh aing cai kula. gara-gara nginum cai di gelas ieu meuli HP teh jadi. Cilingan. Gara-gara pamajikan keur datang jalan nyelekan. Belah mana bukan? Sep, eta cainanya. Dirinya lain. Eta haus sugan. Teh maju ke dengan ke kamera. Soalnya arek habis ku sahu era euy deket sahabat mah. Ya Allah. Kalau di desa Nur. Mang bawa itu na Mang. Beda Jeung asbakna. Tadi Di beda. mana? Kadinya mana ke kamera. Jam berapa tadi? Ini naon pakona? Tadi bisa. Bako. Dasar. Eta deket kasur. Habis nyuci. Oh, Piring dulu. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, pas pisan. Ngopi Mang Didin ngopi. Anjay Mang Didin. Ini adalah CS yang tidak bisa dihilangkan satu hari pun. Dikarenakan CS ieu mah tuh sahabat aya nu waluh teu kieu. Ieu ngajak tuh. Nah, ini semua CS-nya Mang Irfan dari nol. Kameramen jangan kabur. Suruh diaran. Kamar pura-pura ke WC. Sahabat, ieu korek tega alus sahabat. Lain cicingnya. Mata mah kan ragam dia mah puter gitu kamu teh. Nah, betan anak ngaranna naon? Ya. Mana? Eta. Iya. Daun kaung. Daun aren, ha? Eta si Arudi. Daun Itu di WC. kaum. Aya cai Masa teh. nyeun sok ah. Naik. Gampang. Duh, bantul pisan euy, hujan-hujan ngopi bari. Hujan ngopi bari jeung kudu daun kaung sahabat. Cocok Butut kieu daun kaung teh. Kamu juga ganti lain. Hah? Itu penuh. Para sahabat, daun kaung zaman ayeuna mah garoreng patut nu nyarieun teh. Ieu teh geus medang nyoltiran sakit sahabat. Kurang iya bangunannya anya. Garoreng teh. Banyak. Jeung ieu mah haradideung kamari mah. Dan ngomong teh aki-aki teh gitu. Nya, Kak. Aki banyak kumaha tuh. Ya, aki mah. Anu nu gaung dia mah emang aki-aki. Modal. Disorot ku. Oh, batuk. Kade abah eta Ajeng batuk ti handap bah. Aman kejanap mah apa? Geus disol. Geus disol banget mah eta naon ngaguru cuk. Hujan. Oh, hujannya. Alhamdulillah tuh abah ngareungeuk keneh kajen ah. Basa ti handap abah masuk segala. Tah sahabatnya. Jadi alhamdulillah Teh Yanti meskipun hujan bisa memaksakan berangkat karena kuing teh rada aya nasi goreng jadi aya alasan oge nganterkeun nasi goreng. Tadi nama mah ka dieu cenah ada hujan tiris. Nah, jadi aya nasi goreng, aya berkahna bisa ngonten oge. Itunya. Kita ada nasi goreng, mau enggak. Wah, sendana lain ditaekeun kehujanan, Cuk.
Heeh, teteh. Nah, ada senah biasa. Nah, capit. Agak berbeda. Jadi capit mah coplok. Nah, capit. Kirim apa? Betul. Capek. Nah, Acan pernah dulu gitu. Hujan. Tadi nak konten mah. Ini dia mas sehari-hari. Cara ya. Tuh sahabat. Yo. Bahaya kan. Salah tuh. Coba Lebat gileting tengah mah. berasnya, enak, bentongnya. Baru tuh mau naik itu. Tempon ke nana. Ayah, baju ya we. Kurang Diri coplok sun. kan hiji teh. Naleur di dah, ini kan iki micin sampah ge. Tuh, Karena goler. hujan kieu ngadahar baso ngeuna nyerutnya. Gue kamu gratis banyak. Ya, Lain teh berarti pasakan teh nanti nasi goreng mantep tuh langsung disikat biasa nama tara ieu Dipaksa-paksa ya saya. dipaksa ge jadi istri aing ge mah sahabat makan tuh apa ya harus yang cocok dengan selera. kata dia enak meski kata saya tidak enak asal kata dia enak mungkin Enak. dimakan ya kalau misalkan kata saya enak tetap kalau kata dia nggak enak ya arek nu mewah sugan ngaran-ngaran teh enak mah ya sahabat tah Nah, dimakan ya? cara dimakan gitu nya bukan Jadi ya, jadi kan, nantinya kalau misalkan para sahabat main ke rumah AIG bisa pajarkeun cenah meureun istri AIG teh kunaon tara makan apa kumaha gitu ke jadi sebetulnya mah jarang makan bareng ditempokin kena kamera ge kakar ayeuna artinya jadi untuk para sahabat jangan aneh ya kalau misalnya nanti ada apa namanya teman-teman AIG yang main ke AIG jangan salah apa namanya jangan salah paham. Aki. Batuk. Batuk ya. Waktu beki burit pergi nah di saya dan kau itu acak-acakan kieu waktu mah beki buritnya beki penting baik aki mah aslipu hampura amanat ka incu kasadayana artis Jadi teh keterima ya nasi goreng. Iya insyaallah ntar kalau itu bikin lagi. Kan itu mah pakai sawi alias cacing. kieu teh teh malam aya sangu di dieu sesa Pakai kunyit. teh panganukeun gitu Iya, panggorengkeun ya. Padahal itu nggak pakai bawang goreng dong. Cuman itu doang cacing. Oh, itu udah. ya dia mah kalau misalnya itu juga sambal nggak pernah pakai gula juga jadi kalau misalnya pakai gula cuma sedikit aja. Tapi Dia main panjang dia. Kemarin main Run. apa? Kunaon ngararepeh wae tuh Kan kamera itu kamera. Pas datang langsung Fokus ya. Fokus ke Mang Didin. Kamera ya. ya pokoknya sahabat nanti video selanjutnya ya ditunggu. Terima kasih untuk para sahabat di jeda aja dulu untuk ada part 2 nya mengpromosikan aya waktu saat itu.